Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Patukung deui sareng sim kuring Fauzan Ahmad Mutakin. Sim kuring Arya Johari dina acara Warta Sunda. Poe Senin tanggal 11 Mei 2026. Abdi sareng Fauzan bakal maparkeun acara Warta Sunda dinten ieu. Warta anu handap dinten ieu nyaeta ngeunaan renovasi gedung sate sareng lapang gasibu atau sering disebut oge proyek Plaza Gedung Sate Gasibu nu aya di Kota Bandung. Leres pisan ya Kang, janten proyek Plaza Gedung Sate Gasibu ieu bakal ngangkat di bawah Kota Bandung sekaligus jadi sorotan masyarakat oge. Serta acan langkung ngabas langkung Cipayun, hayu urang ningali heula kumaha kaayaan di lokasi proyek. Sim kuring sareng Fauzan parantos nyambung ka Fadlan anu tos aya di lokasi gedung sate. Mangga ka Fadlan parantos laporanan. Hatur nuhun Kakang Fauzan sareng Kang Arya. Wilujeng sonten ka pamiarsa Warta Sunda. Abdi Muhammad Fadlan Pratama di dieu bade ngalaporkeun ti gigireun lapangan gasibu. Nah, lapangan gasibu ieu teh tos diberlakukeun nyaeta penutupan bagi warga-warga anu bade olahraga. Nah, jalan di Ponorogo anu asalna ditutup ayeuna jadi dibuka. Jadi pamiarsa tiasa ngaliwat deui ka jalan di Ponorogo. Teu kudu ngalangkung ka jalan anu lain. Nah, ayeuna di lapangan gasibu ieu tos teu tiasa deui dipake kangge olahraga. Lantaran ditutup ku proyek ieu. Ame proyek ieu teh berjalan maksimal tanpa aya gangguan ti masyarakat anu lumpat di dieu. Sakedik cuplikan video di mana kaayaan ayeuna gedung sate sareng gasibu ieu. Teras aya alasan ti Pak Dedi Mulyadi kunaon proyek gedung sate sareng gasibu ieu teh dibangun. Pertanyaannya kenapa harus dipisahkan? Ya. Tujuannya agar akses halaman gedung satenya terbangun dengan baik. Saya begini deh, bayangin kan bagaimanapun era demokratisasi melahirkan demonstrasi. Nah, setiap terjadi unjuk rasa, itu jalan di Ponorogo ditutup. Akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah, sehingga nanti ke depan tidak akan pernah itu terjadi karena jalan di Ponorogo-nya tetap terbuka, tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman gedung sate. Bukan, jalannya melingkar. Jadi kan itu gedung sate ini jalan di Ponorogo, nanti muter ke depan Pullman, belok kanan, nanti sebagian gasibu digunakan untuk jembatan di ujungnya. Jadi lebih baik. Nanti yang demo tetap Ya boleh, nemu unjuk rasa kan boleh, tapi kan tidak mengganggu lalu lintas. Sakitu wae laporan ti lokasi proyek gasibu sareng gedung sate ieu. Sim kuring Fadlan ngalaporkeun ka studio. Hatur nuhun ka Fadlan kanggo informasina anu tos ngajelaskeun kumaha kaayaan di lokasi proyekna. Katingalina mah Kang upami parantos rengsek Bandung jadi gaduh plaza nya sapertos di luar negeri. Leres pisan Kang, janten jadi lokasi wisata anu terpadu. Tapi aya hiji hal anu kedah urang perhatikeun. Nyaeta kumaha sih kebersihan nangke upami plazana atau sae tapi wargana teh bisa ngajaga bakal hajar pisan. Tah, leres pisan Kang. Janten kanggo pamirsa sadayana di bumi, hayu urang dukung proyek plaza ieu. Sarta parantos rengse urang tiasa ngajagi sasarengan ikon Jawa Barat ieu. Pepina sakituna Warta Sunda anu bisa dipikahatur dinten ieu pangrugi janten kanggo informasi anu manfaat keur urang sadayana. Sim kuring Fauzan Ahmad Mutakin, Sim kuring Arya Johari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.